Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Ibu Guru Basa Sunda anu kusim kuring dipika hormat sareng rancangan sadayana anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang tiasa ngumpul di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Dina kasempatan ieu abdi bade ngadugikeun biantara singget ngeunaan pentingna ilmu jeung atikan pikeun masa nu bakal dateng. Elmu penting pikeun manusia. Ku elmu urang bakal jadi leuwih ahli atawa pinter dina sagala cara. Hal kahiji anu dipika hartos nyaeta pendidikan miboga tujuan pikeun ngaronjatkeun sumber daya manusia serta nyiptakeun generasi anu cerdas. Tapi henteu kabeh jalma boga kasempatan pikeun menangkeun paguron luhur, sabab masih rea anu ngalaman katerbatasan ekonomi jeung akses. Atikan mangrupa salah sahiji cara pikeun ngahontal tujuan. Tanpa pendidikan, urang moal tiasa janten naon wae anu dipika hoyong. Ku kituna, ulah malire pentingna atikan dina kahirupan urang. Hayu urang nyiapkeun diri pikeun diajar saluhur-luhurna salami hirup di dunia ieu. Mugia aya mangpaatna kanggo urang sadayana. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.